ya kayak naon deh. Ribang dia ya. Sieun tingali warakeun baju bararaya. Bararaya pagaya-gaya eta teh. Akaran tina lebaran kamari dianya. Tuh. Bangunan teh aya anu tina ongwen, masalah tina ongwen eta. Tinggal jadanya. Eta alajada aya sok. Masalah eta ongwen. Dia baru eta paket teh mah. Ampun atuh. Assalamualaikum. Ngomong kita rentuh kieu ya. Kita panggil gisik bisa usik. Kita ngajawab salam saeutik. Teu baru kieu juga. Ngajawab salam teh cu wajib hukumna. Nu ucapkeun mah sunat teh. Sok sakali deui ulama. Anu teu ngajawab salam ku ngajawab salam ku aki didoakeun sing asup surga. Amin. Siapa yang jawab salam siap? Anu tengah jawab salam didoakan sing asup angin. Mengatakan jarak rawam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menyungkun berarti siodor asup angin. Sampurasun. Tak setan ciri orang Sunda. Anu ngajawab anu ngawa tapkeun salam Waalaikumsalam. Anu sampurasun di rampaian aja sama Pak Aris ambil tripod yang hitam izin tawis tripod bunga aja dong ya tripod di sana ngilu aki masuk ke tiluan eta omong tadi bebeja teh kenalnya eta teh asa cara ilung sia eta ambu mana ambu gimana bu? Kemana si Jidin itu raja minta jajan si Jidin mesti naik hujan. Mana bu? Di musikan? Aing mah tapi bisa musik lah. Oh bere jalan nasi ambu bere jalan. Mau main di bere jalan yang di bere duit. Weh, untuk di bere duit. Oh punten di ayah si ambu. Nah terang kedut anak masih ada langsung ngomong tadi bebeja ke madrasah lah. Ini modal di dia, orang mau ikut aku dia. Ada ambil air di jago. Mana nih? Mana lele? Sudah nak kok mana kai? Ai itu patenya sekolah. Hai datang. Ayah naon ya Jaki? Iya teh di Nararaga Pacuratin kelas 5 SD Negeri Simpang Dago. Naon aing kudu can ngogok heuh. Aing kudu can ngogok SD Negeri Simpang Dago. SD Negeri Simpang Dago. Oh, Simpang Dago. Tuh tingali saha? Baraya, Baragah. Arasep garulis teu. Itu urang itu teh. Nu mana aing teu kasempok. Atuh salaman heula ka itu. Iya, kenalan. Oh, iya, mana yang cuai? Oh, takut nih cuai. Mana rek sekolah ya nak? Sekolah mana? Komentar modal kain ya? Kain mana ya? Di mana mana sindir dukun? Oh, itu anu sih dukun bedahnya. Di rumah sakit jadi dukun bedahkan aneh ulang bedahkan
ulah aing. Berani berah eta nu aing. Beuteung. Eksing aluh jadi nukun wah cara ban baheula. Aing puja berkat dakok tuh. Oh, kita mong teh. atuh dapat teman baheul mah kuhilis atuh. Kakak maneh masih pintar kasih. Ya. Sing calerdas. Ya. Sing garade milik rezeki nak semua anjeun. Supaya bisa ngamadal maneh. Ngoroyo sing daek sholat, sia secara sholat. Ana sholat wae. Adio. Di luhur. Kok Orang di luhur. anu bodoh. Itu anu bodas itu mencolok. Tah, maneh teh hese hese ngalengkah ka itu. SMP ka SMA teh SMK kuliah ka itu. Matak sing rajinna doa sing bager sing solehnya dan. Brah. Ade urang ngaurangkeun. Aing cu. Jeung ade nya ambut mah ulah merah ambu. Pas iwat bapak di turut guru dewek. Astagfirullah. Memang urutnya. Adeknya. Ada sholatnya. Ulang. Kalau sholat kan biasa nama sholat zuhur jam 12 atau ini jam 11. Aneh. Gitu dikumpulkan. Iya betul baru nanti aki si ambu sekarang ada Feli kami dah bager teraskeun sakola ulah nu bikin kapok terus anak-anaknya teraskeun ayo nama geuning ampunya program pemerintah teh Ayo nama panas deh. program pemerintah teh 12 tahun ayo nama wajib ajar teh nya makanya teraskeun hidup mah ayo tinggal aya kadaekna sekolah gratis ayo namanya beda jeung aki jeung Bapak ulang barulah kayak sepatu. Ya, pangkiri bikin pangkalihan hutan kabayang. Sampurasun. Atuh hambu hatur nuhun. Bapak kepala sekolah. Guru-guruna. Atuh naon tadi Bapak sebabnya? Bapak komite, atuh Bapak camat. Atur nuhun sana hadirat na perpisahan SD Simpang Dago. Mudah-mudahan perjalanan sok saratan. Saratan lo, Bu? Saratan. Ayo saratan kudu sabaraha. Sajuta gitu nanaon. Atau ini saratan kudu ngadekeun sawah meureun. Asal teu anak kecapca meureun. Sae. Lamun teh karebu kumaha, Bu? Antong. Kunaon? Empio gitu meunang. 10.000 Betul meunang. Oh, gua rasa mau kok kurang. Mau kok kurang. Kurang nanya. Meureun teu pisah-pisah meureun nanti. Ari kieu main mal serap ari pindah tempatnya. Ieu mah kenang. Raos san calik. Astagfirullah. Eta lato-lato aing. Lain nanggo. Aya bapak kepala sekolah teh. Tinggal lihatnya, bisa nge-close-nya. Kalau nge-close, watasan bapak. Aing manu penting mah yang panggil, yang komite. Ya mah merenanya orang mah jalan ke tugas. Cirina nikahnya akan jadi itu. Bisi merenang bapak kepala sekolah. Kasih kelas ke nepung kali sih, tapi ya sekolah. Caratan berita orangnya namun. Apa kena tinaka di kepala sekolah umum? Saya teh, saya bapak komite, atur nun bapak komite jamu namuan. Balik kana mah, mana dia majang aku Lain anak naon ngewa naon ya bapak. jawab Aku lain kurang si atuh ulah nanya dari hate. anu aku moal. Moal kunaon ka duit teh.
aing kejentosan deui milik rezeki nanya katakan komite langkung-langkung agung anang Yuswa bari barokan milik rezeki nanya komite teuing aing karantun kata dia arayani teh lu bapak aing teuing teuing teh nyaheun meureun oh teh nya heula tong moal-moal aluarkeun heula penyana kakarang urang ada bawa heula maikan ayam geuning alhamdulillah alhamdulillah heula aing yang hareup ka ditu heula aing kumaha ngadoana anu sarua atur nuhun teh lihat teh ti bapak saha eta teh bapak saha bagus Pak Samsudin mudah-mudahan sing rada kempes betul teng berat sakitu we aing hese ya Allah ya beli 50.000 tuh bingung itu saha deui ya kan ibu naon ya ulah murid eyang ieu ieu ron up bangun aya ibu itu lah mana kan ya Allah aing teh ridho astagfirullah teh ridho ada kejoko deui moal aing masuk ke dieu ujung sing panjang umur Gusti ya Allah eta hancur cuk tuminah heuh apa teuing adil ieu mah heuh kitu daeunya kan orang karancahan mau mimitiannya kamu sok atuh kaluarkeun menyang kade ulah dibawa menyang anu ngadukung lurah eleh mau ulah ulah aduh itu saha ye neng nuhun sing pinter sing cerdas ya Allah kam barudak sok lainnya oh ampun kakak sampun kabar dari Arabusia aku lalu tara bohong kalau anu tara babasaan lain kababasaan aing can laut kalau ke sekolah teh mana kan aing ayamu anu karo punya aing oh sok atuh garpu oh ampun kakak kalau bohong kabar Arabusia oh ilah Allah sieun neng itu mana eta aing ya Allah soleh loba itu teh lah aing naon cinta kasih mangga oh Bismillahirrahmanirrahim pun ampun kurang kene amun kita ngadoa teh maju dak wae cari di heula untuk diberian duit iya kamu salah bohong kalau saat kalian katelan tapi dosa kadawan sok pang nepi ke kumpul aing salah sing jadi bener nu bodoh sing jadi pinter mun geus pinter sing alus ngadoana nu tungkul sing bobodohan sing alus ngadoana nu tungkul nya aing Bismillahirrahmanirrahim Inilah pendidikan kuring sedap pamitan rahmat uyang aing tulusuh taninglar siluman kiri ngingkir setan ningkah ulah ganggu kendoroi ramulan ka asana ada pada Gusti
kepala sekolah aya anak karugian aing anu jelas mah ieu teh aya 3 teu katingali teu katingali sah hiji bapak pengawas teu aya bapak aya eta nu cerewet teh katingali eta eta bapak ka sekolah kepala sekolah anu teh katingali budaya si aya katingali oh eta mah muni mencra bisa asal tanda katingali kan ieu mencra rumputna mah muni puni ku aing ketengkol nah aya ngomong asal lagunya budaya si aya ibu tiapa eta masuk kita biasana nama tara kudu dipanggil komo paujin kenai Paris mantong kalau diperintah arunya asaha Paris jeung Abe ada maduakeun ku urangnya sing aya diangkat eta dua deui di dieu teh iya diangkat ka mana eta aing bingung diangkat dari guru sak S2 can astagfirullah bapak pengawas si atuh eta bapak Aris teh dina naon deui minantu aing atuh mereka pengawas diangkat kan kurang awajuhan heula kaset kan gareulisnya cu nyambuk dan kayak aing teh asap gerang air tadi asap bungkuk eta di dieu amana ieu Bu teuing tadi ge sakitu sabat marukuyan aing ikut sakedeung mereka naon tadi numpuk itu abu di dieu teh nah amana yang Bu angin masalah kamu dengekeun amari aya lili maot adadak kepira katabrak hayam ilah ilah tabrak hayam itu ngomong sok ciawe sok ngomong aing katabrak hayammu iya itu itu mu iya nyali kopi nyebutkeun aing henteu tuh aing hayam di mobil naon ho iloh aing mau ka bagean wa sia mah dibanjutkan ngora geura maneh riceng ai kana duit aduh sahanya teh sakedap bageur ku api bang situ mana samsul mana ka sacepat tadi teh main teh cai aku lah segelas teh ya guru teh cai aku segelas karakternya itu panas lah omong aki mau panas sen atau karakternya aki kali waduhan Cina mau buruh lain suruh tapi asal naik mati dikurang aja tuhur belajar tuhur menang ulun 7 tahun ada 8 laki-laki saya tulis tentang tingali kamu awal tingali jas batur tuh ya tingali menik buang-buangan masuk aing ya samsul takut deh yang baru punya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana dahar katanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur cari kabedakeun oh aing doakeun sing rancing sing babari urang sare wae sare wae gitu namanya oh da geus kurang pura-pura katanya woi pura-pura kabaya ayo geratakan kata geramiang apa lu baris dan mana cuk awas iya sok keprak bola
Mangga parada yang siap gerasa tatan. Ayo, Bang. Awas mana aku. Mikir aku. Ibu tak kewardak sampai malam. Senyum namanya. Aturan kasep gelis pangga ayo urang sasarengan sareng lengkak kedua dampal sampean tempat kedua dampal tangan baris bari di sarenganku dikawitan ku maca basmalah batu kasep gelis bismillahirrahmanirrahim wakilan tadi maistenan siswa di kelas kenal anu sakedap dari rupit bari pun bagi ya sekolahnya orang doakan kesedayana mudah-mudahan ya siswa-siswa kelas kenal rupiah sing narengi nyawa manfaat dunia akhirat bari keras bisa kalah dulu ini luhur sing kaya aja barang mangan bagus lalawan iya mengrugikan siswa-siswi kelas kenal jumlahnya 18 alhamdulillah mungkin ketika aku lulus sadaya 100% jeung makan hasil sekolah sadaya alhamdulillah sakit marah alam-alam
beri tepuk tangan yang meriah untuk upacara adat. Nah, haturkeun nuhun ka reng-rengan upacara adat anu parantos nganterkeun murang kalih kapayun anu mana aina dilajengkeun kana acara prosesi pengalungan medali. Despinasti panggi dua rupa perkara senang paselang bingung anak king tubutan cuma kawaki pek kira ragakeun ku hidup saka abeh biar pangdoa ti ibu bapak guru hidup di palar hidup hirup kurik kaharep pek kira patri dina cening padaringan ati salubari jangreud pageh dina galih-galih panah anu mana tungkus dina tungtung kalbu anu saestu kira cang-cang dina tulang-tulang kahayang anu bakal datang kasih geris kira sese kira rontok panangan ibu bapak guru kira sese pangampura sinaran pangdoana kasih geris bagi sultan yang kebapak kepala dirangkul bapak ini dirangkul panangan bapak oleh ibu ya sesuatu ibu sama sehingga nyanggakeun sungkem tempat bos harusna hormat dilawat ka ibu buah mugia kersa nampi aku nu agen ka rumaos seueur kalepatan salamina nampi ti aali ti adik-adik karasa bapak guru dina waktu saulan abdi ilmu panemu di bapak miwah ti ibu bapak ibu dinten ieu abdi sumanggem dipayungi bapak sareng ibu mun seung manah biasa dibuka nyaksian mangganya asa sesaat dinampingi bapak asa dirangkul punten abdi abdi anu mungsa umur tiasa ngariringun jeung hari nujan tersebut ampura mama ampura apa mama sing ridho apa sing rela kodok mah lautan hampura dan itu dipenta mama ikhlas bapak ridho reus jeung ikhlas mama reus reus pagi awor jeung kabunga namun hidup bisa ngojayan pengalaman atikan anu leuwih luhur tur lega rau kasep geulis masih kena panjang lalakon hidup anu tangtu bakal karanapan anjing rau geulis tetep ranai mama kasep bager geulis tetep ranai mama tetep ranai apa kasep rangkul mama rangkul apa kasep geulis rangkul eta mama hidup eta apa hidup geulis ampun aya bibi ampura bibi biasa ngangkul mama ampura usaha ukur aya bibi
Musahukeun aya emak, aya umi, apunten abdi nggih, apunten abdi. Kasih. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu